Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Mana mungkin suamiku bercinta denganmu. Gula, 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 gula. Mananya nih, oh, nih, ma, naon, samperkeun atuh tong gogorokan wae. Mana pohon bal abi tuh anu dipipir hawu. Henteu. Nih, maknya teu nempo nih, da emah sok cicing di hawu nage. Nah, ari sia, nih nya indung cicing di hawu teh rek mengbal. Nih, gawe teh. Terus ka mana atuh? Nih, maknya bisa eueuh. Nya teuing atuh. Ulin meureun, keun we antep atuh nidang kege balik sorangan. Nih, emah nih dalen hayam nih make jeung bisa ulin sagala nih, da teu bogaeun suku balna oge. Nya bisi we ujug-ujug aya sukuan kaluar lumpat neangan babaturana. Nih mani saaing pisan nih, buruh atuh mah mana mari. Teuing ari sia Siti, nih nanyakeun ka indung nih. Barena ge atuh sia teh nih bikang sia teh sok berseka, lain pagawean teh mengbal we jeung mengbal sia teh. Pagawean jalu eta mah. Be atuh mah nih da resep nih. Lain resep-resep sia teh ngewa hayang kabawakeun pikeun ka gede sia teh. Bae we nih sugan we jadi pemain Persib atuh. Di mana ari maneh pemain Persib sia teh awewe. Di mana-mana oge jalu pemain Persib mah atuh. Sok aya-aya wae. Buru atuh mani di mana mani? Buru itu si Ujang yang si Asep ngadaguan di sawah. Nyawa ah. Jeung nanyakeun ka indung. Indung mah apa ge henteu. Nih atuh mah diboro nih. Aya naon atuh nih? Ah sok anger we. Gelut we jeung gelut pagawean teh budak jeung kolot teh saruana ieu. Teuing tah, budak di dinya tah. Sok riweuh. Tuh tanyakeun Siti ka bapa maneh. Indung mah teu apal. Aya naon atuh Seneng maneh teh? Sok anger ah, ngagoda we ka kolot teh. Panempoan bal abi teu anu dipipir hawu. Bal naon? Eta bal plastik anu abi ning. Oh, anu warna beureum. Tah heueuh eta. Nih apa nempoan teu? Nempon we eta mah. Mana atuh kadekeun? Geus dibelahkeun ku apa di dijieun sayang hayam. Nih, ari apa nanaonan nih jeung dibelahkeun. Hari akang atuh nih sok teureureuh nih nanaonan jeung dibelahkeun. Geus nyaho eta teh nu budak. Da ari sugan teh atuh geus teu kapake, da pedah kempes. Geus we dicokot dibelahkeun dipake sayang hayam. Kapake we nih da bisa ditiup deui nih. Moal gantian ah. Oh atuh hampura atuh Seneng nih ai sugan teh teu kapake, boro dicacag we ku apa teh. Moal nih yang digantian nih. Oh digantian jung digantian meuli deui hiji deui meuli. Tah minta duitna ka indung tah. Naon ujug-ujug ka emak nih sok riweuh. Nih apal ge henteu bongan saha jeung dibelahkeun. Sok gantian ku sorangan. Atuh pan apal nih, apa matarnya pengdoit nih kan ku emak kabeh. Eueuh. Nanaonan duit dipake nu kitu patut, mending pake resiko ku aing. Atuh mah nih buru nih.
Bere atuh nih pirajang melibal nih nya pira sabaraha atuh. Aingnya nih kieu tah nih akibat boga anak dimanja teuing teh. Nih nanaon teh kudu we digugu. Yo. Nek. Awas ya mun meta deui ku aing. Deuleukeun sia tempokeun. Atuh nyi meuni kabina-bina teuing yo ke budak teh. Jempe sakang sia. Tempokeun sia lamun menta udud jeung menta kopi. Jung we letakan tuh bal. Aduh. Keur eueuh deui teh. Enggak bapak. Lain ada warah nu alus muga anak itu teh. Malah didukung gerak. Gelo sogan mah. Aya Ibu Jenab. Mampir heula kitu nya. Assalamualaikum Ibu Jenab. Waalaikumsalam. Cek. Umi Kul. Oh. Umi Kul. Tas di mana ya? Biasa, tas wih rutinan. Sebagai manusia yang paling taat agama, kan kedah rutinan atuh. Biar pahalanya makin bertambah, biar masuk surga, gitu ta. Oh, mohon saya meni teu ciga abinya Umi meni keduanya abi mah. Teu sawios atuh. Tos biasa itu mah. Ari Umi mah kan istri ustad. Bisa dibilang istri paling solehah gitunya. Janten wajib hukumna bagi Umi mah kedah rutinan gitu ta. Ngomong-ngomong, ih kunaon ieu Cijenab nih asa ngadumel wae ditinggal-tinggal teh ti kajauhan biar ninggal di ditu asa ngadumel gitu. Kunaon? Umi biasa lah nih nuju karesel ieu teh ka bapana yo. Kunaon? Tong kesel kacaroge ieu. Pamali bilih asup naraka saur suami abdi oge. Apaan suami abdi mah ustad. Atau da Umi nih dek kesel kumaha ya nih budak hayang naon-naon teh kudu we sagala digugu ya meskipun boga duitna dah henteu ya nih sok sieun tuman eta teh kenena teh Umi nya sih ngartos da ari jalmi teh gaduh mah kitunya kedah irit kitu naon oge nya muhun ngartos da Umi oge. Atuh Umi nih tong disebutkeun we atuh jalmi teh gaduh nama meuni asa kasinggung ieu manah abdi. Henteu kitu ece, henteu kitu maksud Umi mah. Cuman nya alangkah baiknya teu kenging terlalu memanjakan teuing murang kali. Karena kan urang teh kedah ningali kaayaan urang kumaha sanes kitu panginten. Goblok. Muhun Umi, leres pisan Umi, leres pisan. Tinggal atuh ieu murang kali Umi, Fitri meni kuat ka solehah pisan ya. Tara nyuhunkeun jajan, tara aya kahoyong. Pokona mah murang kali Umi mah solehah jaya pisan. Solehah jaya teu aya duana, moal aya duana murang kali Umi mah. Muhunya Uminya nih katinggalna teh jiga nu bager budak teh nih jiga nu tara jajan mata katinggalna teh jiga nu setanting jiga anu gizi buruk gitu tah. Sanes da emang kitu Fitri mah bakatna teh alit oge salirana teh alit wae kitunya. Panginten ieu teh turunan ti Umina kitunya. Umi kan tinggal tuh badannya oge mulus, bodinya bagus gitunya tuh. Oh, muhun. Nyamatakan Umi mahnya alhamdulillah pisan gitu. Bersyukur pisannya dipaparinan murang kali anu solehah jaya gitunya. Henteu rewel deui yeuh ngaosna oge kuat ka getol
pisan ya, getol pisan. Oh, masya Allah pisannya uminya, masya Allah tabarakallah. Sumuhun dan naon oge atuh kumaha didikan pangintennya. Pitrikan sae didikana oge gitu, didikan orang tuana oge sae pisan ti umi sareng abina gitu. Terus maksud umi didikan abdi kirang sae gitu. Heeh. Ah henteu, umi mah teu nyarios kitu. Ah nya eta mah upami ceru maos kitu nya eta mah nya kitu teh panginten nya. Alah, aduh, tos jam sakieu geuningan nya. Aduh, hayu ti payun teh acan masak ieu kanggo caroge. Aduh, hayu assalamualaikum. Kumahanya ai istri solehah jaya abadi atau kumaha. Hayunya di kantun heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nya mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain tadi atuh umi ini omong istri ustad. Tapi ini omongan teh menusuk jantung. Naudzubillahi min zalik.